البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Daramang sadayana Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi mahdi fadlihi wa taysirihi takmulul hasanat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil kainat wa ala alihi wa sahbihi dhawin nufusi zakiyat. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Usalli wa sallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala ta'ala wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulun ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubasysyiran bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila
wa may ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yashfa'u yaumal qiyamati salatun al-anbiya thumma al-ulama thumma asy-syuhada. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, utamina jajaran para panitia, saya panitia pembangunan mushola naon namina teh Nurul Iman, oge panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andi hormat, mugi-mugi sadayana kenging kamuliaan ti Gusti Allah plus sareng sadaya jamaah keluarga besar Langgar Nurul Iman. Mudah-mudahan sadayana ayana diginanjar kawilujengan amin ya rabbal. Kersana Bapak Kuwu oge sadaya ring-ringan anu sami-sami hadir. Kersana Bapak Kepala Dusun Sukamulya, para RT, para alimil ulama, para tokoh masyarakat, kersana kasepuhan anu sami-sami linggih di payun, ugi kersana Bapak Ketua DKM, sadaya para imam yang mushola, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, amin ya rabbal. Ay rahimakumullah, teteh doa kitunya jantan upami urang ngupingkeun kalimat rahimakumullah artina moga-moga Allah ngarahmat ka aranjeun, maka awalarana teh amin ya rabbal. Hadirin rahimakumullah, amin ya rabbal. Margi doa didoakeun meunang rahmati Gusti Allah. Alhamdulillah wa syukurillah dina ieu wengi ngalangkungan maksad jamaah atanapi keluarga besar mushola Nurul Iman ngayakeun peresmian atanapi gunting pita atas parantos rengsekna pembangunan mushola plus oge peringatan Maulid Nabi. Alhamdulillah urang sadayana tiasa riung mungpulung tiasa sesarengan ngagabung ngahiji. Mudah-mudahan sadayana ieu teh nuju nembongkeun rasa cinta urang ka junjunan Kanjeng Nabi, amin. Mudah-mudahan akhir yaumil kiamah urang kenging syafaat mantena, amin ya rabbal. Namung satu asana urang sasarang heula ngadoa, urang sasarang heula nunuhun ka Allah Subhanahu wa taala kalayan khususna kanggo urang nu masih kene jumeneng, umum kanggo sepuh-sepuh urang nu parantos ngararantunkeun. Mudah-mudahan teu luput tina rahmat Allah, tina kasih sayang Gusti Allah taala, oge tina ampunan mantena, amin ya rabbal alamin. Tipayun Fatihah mugi-mugi didugikeun ka junjunan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sadaya kulawargi, sadaya para sahabat, para tabi'in atba tabi'in, malis sadaya para rasul, para anbiya, para sahabat-sahabat marantena, para syuhada, para sholihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah anu kadua mugi dirugikeun ka sepuh-sepuh urang nu parantos ti alam dunia, Bapak, Ibu, Aki, Nini, oge sadaya keluarga urang nu parantos ngantunkeun, mugi-mugi sadaya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para
kasepuhan anu ngantunkeun ieu musholla. Mugi-mugi sadayana aya rahmat Allah, mugi sadaya pamaksadan urang, mugi Allah ngaijabah sadaya kararapat, sadaya kabingung kasusah mugi ku Allah diangkat. Panyawat anu jeterap mugi Allah dileungitkeun, diwihkeun kana kasehatan. Sadaya pamaksadan mugi-mugi aya ijabah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Orang istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan wa wabli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah baraya. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ya Rasulullah salamun alaika ya Rabi'a sya'ni wa daraji atfata ya jirata ya
hailal judi wal karami ya hailal judi wal adfata ya jiratal ya uhailal judi wal karami nujiranum haramil ihsani wal hasani haramil ihsani wal sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah, langkung tipayun menawi ngalangkungan pangaosan dina raraga Maulid Nabi simkuring menawi ieu teh apresiasi lah. Bu, Ibu terang apresiasi. Entah sami da kuring itu bati apa teh naon apresiasi teh nya. Kirang langkung masihan penghargaan. Saparantosna ningal nguping mangamati menikmati waduh kanggo jamaah Nurul Iman luar biasa. Alhamdulillah luar non margina luar biasa. Anu kahiji menawi ieu teh margi dina acara peringatan Maulid Nabi teh panginten ieu teh acara pangaosan. Tadi ge menawi barantos ka kuping jarang-jarang di mushola ngayakeun muludan bari aya leres teh sanaos mau balikna teh mau balik kandang. Kapan mau balik teh dua, mau balik kondang, mau balik kandang. Sim guring mau balik kandang. Iya mah upami rai Kang Haji, Kang Haji Embun gitu, Kang Haji Asep, Pak P3N monjatan mau balik ya mau balik kondang insyaallah. Kondang Sari. Si muguring mah ieu mah mau balik kandang. Insyaallah mau balik kandang mah teu matak naonnya teu matak capek hate. Kumaha kitu nya para panitia tiis teu kedah mikirkeun capek-capek. Datang tadi undang, pulang tadi antar jika jae langkung. Alhamdulillah apresiasi memberikan penghargaan buat mushola Nurul Iman jamaahna. Mudah-mudahan sadayana dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Janten acara sapertos kieu teh jarang-jarang nya. Tos komo ieu mah semacam milik-milik sendiri sadatanya hartosna warga Sukamulya sadayana. Sok we panggungna di mana ieu? Sukamulya. Tendana Sukamulya, sound sistemna masih Sukamulya. Mali ieu teh cenah dalam rangka ieu teh ngecek, ngetes ieu teh. Soundna bagusan ieu teh. Mun kada diwartoskeun mah sound system weutuh ieu teh. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah kitu nya. Pakolisi lang barokah mudah-mudahan dianggo Maulid Nabi. Janten ieu mah naonnya milik sendiri mentos ieu mah jiga Caca Handika gitu nya. Panggung sendiri, tenda so sistem punya mubalek nage orang Sukamulya lah itu. Hadrah pun insyaallah itu milik kita sendiri, milik Sukamulya. Tepuk tangan buat Sukamulya. Alhamdulillah kitanya. Nyari bikinan sendiri mah Bu, nami bikinan sendiri
si bapakna dipang masakeun ku ibu kirang raos, dipang mesereungeun ti restoran, pasti bakal leuwih raos. Tapi kepuasan pasti puas nu mana? Puas di restoran. Kepuasan insyaallah nya rada kurang nikmat seetik mah menang istri serangan lebih puas ketimbang dipang meulikeun di restoran gitu. Artinya milik sendiri insyaallah langkung hebat langkung saya katanya. Mudah-mudahan sadaya jemaah para pendukungna gitunya karena ada gejegna ieu acara dibalas ku Allah kana balasan anu sempurna. Amin ya rabbal. Jantan sim geuring ngarasa bangga, ngarasa bingah gitunya. Mung sakedik penginten aya nu kirang teh. Naon tah nu kirang teh? Biasana mega mendung teh, mega mendung sok dilebet. Ieu mah mega mendung teh di luar ya. Iya mas harus mega mendung, mega burai. Duk aya naon di jero nya? Rahasia juga namanya. Alhamdulillah apresiasi nu kahiji sim kuring rasa bingah bahwa sekelas anu sebatkeun musholla jamaah mampu ngayakeun pangajian sabratos kieu. Sok sanaos urang-urang keneh sadaya nu hadirna. Tapi yang memberikan kepuasan kanggo urang, memberikan contoh kanggo urang. Bahkan hadirna ieu Maulid Nabi kanggo Nurul Iman hadir lebih awal. Ieu nandakeun semangatna luar biasa. Nya. Insyaallah upami langkung awal mah asana teh upami balanja teh balanja kue masih kena loba pilihan leres teh Ibu. Meuli dombana bisa milih dasan aya pamilihan batur imanya masih kena di awal. Deuykeun ka naon anu disajikeun insyaallah ya teh hasil-hasil di mana balanjana teh teu perebutan. Sanesesa masih kena utuh gitu. Jantan luar biasa kanggo Nurul Iman kitu nya. Tak kahiji manawi ku aya ngayakeun pangaosan bahkan hadir langkung awal. Kaduana ieu ngaji teh yang ngayakeun pengajian sakali jeung ngejo deh kitu nya. Aya ngaji aya Bu. Aya ibu belah mana teh? Ngacung atuh. Penting mana ngajeng jeung ngejo, Bu? Hah? Penting mana ngajeng jeung ngejo? Oh, penting duanana. Cerdas. Ngaji eta teh parab naon? Awak parab akhlak gitu nya. Ngaji parab akhlak. Ngejo mah parab awak. Gitu. Ab jasmani. Jantan alangkah penting na ngaji jeung ngejo. Bari ku pami orang ngaji weh teu ngejo lapar. Ngaji teu ngejo leres teh. Ayeuna sabalikna ngejo we. Teu pernah ngaji hirupna teh. Sangu jeung sangu dahar jeung dahar nu diaturna teh. Teu pernah ngaji sama sakali. Sasar. Naon cenah? Awas apalkeun. Loba ngaji tara ngejo kumaha? Lapar. Loba ngejo tara ngaji. Sasar. Mending nu mana tah? Mending lapar ngan sasar. Alim duan. Loba ngaji, loba ngejo, segar. Betul. Uyan deui. Loba ngaji tara ngejo. Jawab atuh, Bu. Gitu. Bisa jalmaan gitu. Diulang deui. Loba ngaji tara ngejo. Lapar. Loba ngejo tara ngaji. Sasar. Loba ngejo, loba ngaji. Tara ngejo, tara ngaji. Modal. Jadi alangkah pentingna kanggo urangnya pengajian penting, pengejoan oge. Alhamdulillah Nurul Iman. Alhamdulillah keruna, kerabatna, para panitiana, jemaahna ngayakeun pengajian jeung alhamdulillah urang ngiring bingah. Mudah-mudahan ieu teh masihan semangat
ka urang-urang sadayana anu sanes-sanesna. Mudah-mudahan amin ya rabbal. Hadirin masyaallah muslimin, salajengna dina raraga pengajian ieu manawi para panitia nyandak naon ieu teh tema manawi kebersamaan menggapai cinta dan syafaat junjunan. Katinggal teh banggar teh eta ku para pamoda teh belah tukang katinggal teh ku parawan tah aya di hareup peringatan Maulid Nabi ieu teh nganggo tema kebersamaan menggapai cinta dan syafaat junjunan. Kebersamaan teh bahasana teh Indonesianya meureun ceuk bahasa urang mah bahasa Sunda teh kebersamaan teh babarengan, berjamaah, sasarengan. Jadi berjamaah menggapai cinta, non bagaimana itu? Ngahontal. Nah, babarengan ngahontal cinta. Cinta teh berarti kanyaah kadeudeuh lain bogoh wae nya gitu. Lajang deui syafaat, syafaat junjunan. Jadi orang garis bawahi pertama kebersamaan, kedua cinta, katilu syafaat junjunan. Gitunya. Jadi orang sagede-gedekeun orang fasik kebersamaan oge cinta sareng syafaat. Saatan diteraskeun, yuk orang baca shalawat heula. Shallallahu Nabi Muhammad. Sambil orang ngapalkeun heula sasarengan. Bilih heula pelajaran-pelajaran kabungkur. Gusti urang sarerea Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Gusti urang sarerea Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Ramana Sayyid Abdullah ibuna dibabarkeun di wangi Senin Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Rabiul awal bulana tanggalkah April bulan Masehina tanggalkah 20 Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Ari bilangan tauna 500 cariosna 70 panabina sareng sahiji munculna Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Sallu ala Nabi Muhammad Sallu alaihi jantan tema anak teh tadi payun teh nyata naon kebersamaan menggapai cinta dan syafaat junjunan. Hadirin hadirat rahimakumullah, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anjeunna adalah manusia luar biasa.
Geuning kunaon disebutkeun luar biasa margi teu aya jalmi semacam Kanjeng Rasul sallallahu alaihi teu aya bandinganana sapertos Kanjeng Nabi. Janten upami ningal keunggulan Kanjeng Nabi, saya Kanjeng Nabi Muhammad saat acan diciptakeun di alam dunia, teu acan dikandung. Saya nuju dikandung, atanapi tos kaluar tina kandungan, dina hartos dina wujud tos bentuk jalmi, sareng perjuangan anak, bahkan sampai tos pupus sekalipun, bahkan akhir kemudian keunggulan Rasulullah luar biasa. Taman Nabi dan hal ieu urang-urang sadayana ngalangkungan pangosan ieu sakedik urang ngaguar tentang kumaha keindahan, kumaha keunggulan, kumaha kehebatan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kahiji dina salah sawios hadis qudsi. Ada hadis qudsi teh firman Allah tapi teu aya dina Al-Qur'an nya. Ada Al-Qur'an atas puguh tulisanana. Ieu mah firman Allah disampaikan ke Kanjeng Nabi Muhammad tanpa perantaran malaikat Jibril. Aya teh dina hadis-hadis Rasulullah. Disebutkan dina hadis qudsi, laulaka lamma khalaqtul aflaq. Laulaka lamun mah teu aya anjeun Muhammad, saur Allah. Laulaka lamun mah teu aya anjeun Muhammad, lama khalaqtu moal rek nyiptakeun kami al aflaq ka ieu pajajahan bumi. Jadi atuh seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak Allah ciptakan, maka tidak akan wujud dunia ini. Non margina margi sadaya jagat raya ieu sadaya eusina diciptakeun tina nur Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan umpami orang maos salah satu ayat atau firman Allah sering orang ngupingkeun, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sapalih ulama menyebutkan min anfasikum. Upami nu kahiji, laqad ja'akum rasulun, tetela datang ke aranjeun manusia rasulun seorang utusan min anfusikum ti jajaran aranjeun. Artina bahwa Nabi Muhammad adalah manusia. Sanes jajaran jin, sanes para malaikat, tapi Nabi Muhammad jajaran aranjeun wahai manusia. Sapalih para ulama nyebatkeun min anfasikum, af'al tafdil, kalimat anu nunjukkeun kana keunggulan. Min anfasikum tina pang alus-alusna araranjeun. Jadi artinya Rasulullah teh pang sae-saena makhluk. Sehingga moal aya anu mantaran kana kehebatan Kanjeng panon poe anu bisa nyaangan alam dunia. Eta teh dibandingkan sareng Kanjeng Rasul moal samulia Kanjeng Nabi Adam alaihissalam disebut teh Abul Bashar ya, dimana setiap jalmi kan sadayana bermuara ka Nabi Adam ka Siti Hawa. Ternyata perbandingan sama Nabi Muhammad masih jauh. Di alam dunia sareng eusina, ya, langit sareng eusina, bahkan para malaikat pun mun dibandingkan sareng kebesaran, kehebatan, kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad masih mulia saha Kanjeng. Jadi nomor kahiji aya dauhan Allah dina hadis qudsi, laulaka lamma khalaqtul aflaq. Mun mah kami teu nyiptakeun anjeun Muhammad, mun mah kami teu nyiptakeun anjeun Muhammad, kami mah nyieun ieu pajajahan alam dunia. Artina bahwa keberadaan dunia beserta isi, bahkan jagat raya di luar dunia, ia sangat terpengaruh adanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadua, upami urang maos dina naon teh dina kitab debat, tapi urang ngopingkeun bahwa Rasulullah diciptakan nur heula. Saat acan Nabi Adam diciptakan nur Rasulullah parantos aya. Bertasbihlah nur Rasulullah.
Bahkan janten ilham kanggo reng-rengan para malaikat-malaikatna Allah. Ya tadi na debatna teh inna Quraisyan kanat nuran baina yadillahi azza wa jalla. Quraisy. Nah, ayana teh di mana Quraisy teh? Kan? Quraisy teh di mana? Di Mekah, ya. Quraisy teh salah sawios sukuna atanapi mun suku lah, suku aya di Quraisy. Di mana Kanjeng Rasul teh nanya teh orang Quraisy. Seperti tadi dina nadhaman, ya. Bahwa ramana Sayyid Abdullah ibnu Siti Aminah. Terus ramana Sayyid Abdullah ibnu Siti Aminah dibabarkeuna di Mekah wengi Senin. Tadi nasate asana teh aya ngajelaskeun bahwa Nabi Muhammad termasuk golongan orang Quraisy. Saudina debat diterangkeun bahwa Quraisy teh sate acan Nabi Adam alaihissalam 2000 tahun diciptakeun itu parantos aya nurna Rasulullah. Bertasbihlah nur tersebut. Bahkan wa tusabbihul malaikatu bitasbihih. Para malaikat pun mengiringi tasbihnya nur tersebut. Artinya sate acan Nabi Adam diciptakeun nur Kanjeng Rasul teras-terasan nyucikeun Gusti Allah Subhanahu, yang menunjukkan betapa mulia akan Nabi. Memeh anjeunna wujud di alam dunia, cahayana nurna parantos terus-terusan mensucikan Gusti. Tadi kahiji pang awalna diciptakeun teh saha? Kanjeng Nabi gitunya. Bahkan i alam dunia moal aya mun teu aya Kanjeng. Nu kaduana nurna Rasulullah terus-terusan bahasa atas 2000 tahun satu acan Kanjeng Nabi Muhammad diciptakeun, Kanjeng Nabi Adam diciptakeun, nur Rasulullah parantos tasbih teras-terasan. Bahkan mengilhami tasbihna para malaikat. Telo dina Al-Qur'an diterangkeun, disebutkeun sekitar kurang langkung lah 600 tahun satu acan Rasulullah dilahirkan. Nabi Isa alaihissalam beliau telah menyampaikan kabar gembira atas bakal lahirnya junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Salah sayosna firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulun ilaikum. Hai bani Israil, daun Nabi Isa alaihissalam, inni rasulun ilaikum, kami teh utusan bagi aranjeun. Jadi Nabi Isa zaman kabungkur ayana satacan Nabi Muhammad kirang langkung lah 500 tahunan langkung 600 kirang. Itu pernah Nabi Isa teh ka Bani Israil, hai Bani Israil, kaula datang ka aranjeun adalah Rasul Allah. Lajengna musaddiqal lima baina yaday minat Taurat, kami teh ngabenerkeun kana kitab-kitab diturunkeun satacan kami, buktina kitab Taurat. Artina keberadaan Nabi Isa alaihissalam membenarkan kitab Tauratnya Nabi Musa. Nabi Isa ngabenerkeun kana eusi kitab Taurat nuturunkeun ka Nabi. Lanjutan, wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Saur Kanjeng Nabi Isa, oke kami merek kabar gembira ke arah ranjeun bahwa satu saat bakal lahir seorang nabi setelahku yang namanya Ahmad atau Muhammad. Artinya kabar kelahiran Rasulullah 600 tahun satasana parantos disampaikan ku Nabi Isa kabade Nabi Muhammad mati acan aya nya acan lahir, tapi berita gembirana parantos aya. Model urang mah seperti kabar gembira tentang bakal turunna Imam Mahdi lah gitu. Gitunya bakal turunna Imam Mahdi. Ya gitu, kelahiran Nabi Muhammad
parantos disampaikan ku saha Nabi Isa alaihis tuh nya salajengna ieu kabar-kabar masih Nabi Muhammad teu acan lahir ka alam dunia. Kaopatna ieu tanda keagungan Nabi Muhammad anjeunna teu acan lahir ka alam dunia. Di saat Kanjeng Nabi Muhammad anjeunna awal dialihkeun kana rahim nu janten ibuna Siti Aminah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira. Kabar gembira ieu teh lain wukur di alam dunia wungkul, tapi kabar gembira ku Allah diembarkeun, diwartoskeun, dipublikeun di mana? Di kerajaan langit. Jadi abadikeun dina deba mah teh. Ya Jibril nadi fi sairil makhluqat min ahlil ardi was samawat bitahani wal bisyarat. Ya Jibril, hai Jibril, surah Allah, nadi ayo anjeun ngagero fi sairil makhluqat di sakabeh pirang-pirang makhluk. Coba ku anjeun kabarkeun, wartakeun, beritakeun bahwa bakal lahir seorang junjunan malam ayeuna. Nu dikabarkeun tahunan parantos siap dilahirkan malam ayeuna dialihkeun kana rahim nu janten ibuna. Nah, bitahani kalawan tahniah sukacita, wal bisyarat kabungah. Janten begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajeuna dialihkeun kana rahim nu janten ibuna, diwartoskeun dina mana? Di alam dunia, di mana? Di langitnya. Nemawi kabar berita tentang Rasulullah luar biasa diembarkeun boh di bumi, boh di ieu teh suatu kebanggaan kaum orang sadayana betapa hebatna junjunan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad shalawatullah. Mangga salawat. Salawat syifatur hasarengan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala Nabi Muhammad sallu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha abadai wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala
Janten diwartoskeun bahwa Kanjeng Nabi Muhammad anjeunna lahir ka alam dunia teh tisa teu acana tos begitu mulia. Namawi barang lahir nya atanapi masih begitu dialihkeun kana rahim nu janten ibuna disebutkeun fahtazal arasyu taraba wastibsyara wa zadadal qulyu haibata wa waqara wa ta'alatis samawati anwara. Ihtaza oyak, ihtaza bergetar. Pedah naon? Eta kudu meh Kanjeng Nabi Muhammad anu sateu acana diembarkeun bakal dilahirkeun dina malam harita parantos aya dina jantan rahim na jantan ibuna katanya. Tah begitu Nabi Muhammad anjeunna dikandung kuna jantan ibuna benten sareng urang-urang gitu. Kumaha bentenna? Tanpa karaos nyeri, tanpa karaos kesel. Kemudian Al-Quran disebutkan wahnan ala wahnin, payah di atas payah. Ternyata kanggo ibu Kanjeng Nabi Muhammad anjeunna teu karaos naon-naon. Nah, begitu lahir ke alam dunia, maka Nabi Muhammad benten sareng urang gitu nya. Urang bagi gubrak ke alam dunia teh wa. Kumaha Kanjeng Nabi mah nya. Walamma watatil Habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan. Anjeunna sumping ke alam dunia teh sujud syakiran syukuran hamidan muji ka saha ka Gusti Allah gitu. Dan mawi kelahiran Nabi Muhammad begitu mulia nya sebagai tanda atanapi ciri ti urang nya bahwa setiap kelahiran eta teh disiapkeun atau disambut sambil ngararadeg nya sok dimarhabanan bari ngararadeg eta minangka mah ngadeg teh ieu teh tawis penghormatan ka saha junjungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema anu ku urang di payunan ieu teh diantawisna nyaeta kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah menawi tadi disebutkeun rehna tiasa regejeugna ieu acara teh ku sabab kebersamaan. Insyaallah kebersamaan teh bakal numbuhkeun sababaraha hal. Kahiji berjamaah atanapi kebersamaan bakal numbuhkeun energi atanapi kekuatan. Tinggal ku ibu waktos urang nuju sasapu Bu. Sapu nyerek, sapu lidi. Kira-kira lamun sapuna dipisahkeun tanpa make pamengkeut nya nyapukeun halaman sapuna hiji bakal bisa bersih moal 100 urang nyekal hiji sewang bakal bersih moal. Tapi eta sapu digabungkeun dibengket dihijikeun disapukeun tong boro-boro halaman anu sakieu lapang terminal bahkan lebih ti itu insyaallah bakal bersih eta teh minangkana mah ladang tina persatuan. Jadi persatuan teh bakal numbuhkeun energi, bakal numbuhkeun kekuatan. Nah hiji eta. Kaduana bahwa kebersatuan teh bakal numbuhkeun keindahan. Sajabana janten kekuatan janten keindahan. Contoh tah urang ngadamal bumi, urang ngadamal mushola, ieu taman aya beusina, aya batuna, aya gesikna, aya kusen sareng sagala macam. Mun ku urang ditinggal ka tempat penjualan teh naon ngaranna teh? Material. Bahan-bahan nu kurang diterapkan teh aya di ditu teh. Cuma kan can bersatu, can indah, can jadi kekuatan, can bisa dipakai nyuhan. Kaca aya, gesik, loba, semen batu komo, besinya gitu kene. Jadi sanajan memang aya, sanajan memang loba, tapi lamun teu acan di kumaha dihijikeun, teu acan diatur. Can didesain, can pakai komposisi anu sempurna, can jadi kekuatan.
Alhamdulillah warga jemaah Nurul Iman ya penginten ieu teh sekitar 1 tahun kapengker saurna teh ngawujudkeun ieu bangunan di mana ieu teh minangkana mah kakantun sepuh kapungkurnya bahkan manawi nu sering urang nguping bahwa kasepuhan di dieu teh nu paling tenar mah kersana Abah Udi atau apa Aki Udi gitu nya. Insyaallah anjeunna tersenyum, anjeunna bangga, anjeunna luar biasa gitu nya. Bahkan serang sepeninggal anjeunna ka dieu anu parantos di araraya kasepuhan-kasepuhan. Ningal reng-rengan para jemaah-jemaahna luar biasa di nararaga kebersatuan ieu. Jantan kebersatuan teh bakal numbuhkeun keindahan, bakal numbuhkeun kekuatan. Ngan wayahna menawi wayahna nami-nami dina kebersatuan mah nami-nami dina jamaah mah panginten nya kitu aya anu kudu jadi imam, aya anu kudu jadi makmum kitu nya. Lajeng deui aya dina bangunan anu diterapkeun teh aya anu nonjol, aya anu kakubur dina persatuan kitu. Mungkin kebersamaan di nararaga peringatan Maulid Nabi ieu oge di nararaga naon namina teh gunting pita ieu masjid aya reng-rengan para panitia anu kasebatkeun katinggal di payun. Tapi tong hilang nya bahwa kekuatan ieu teh oge ditopang ku jalmi-jalmi anu teu muncul ka payun. Saperti halna bangunan. Beusi mah aya na teh di jero. Mohon. Beusi mah aya na teh di jero. Kira-kira lamun beusi ditonjolkeun bakal katinggalan hebat. Halus moal. Moal. Beusi katinggalina non ayana di jero. Batu pondasi ayana di handap. Hewa lamun dikaluarkeun teh padahal kekuatan eta bangunan teh aya dina beusi, kekuatan aya dina batu. Kitu nya. Semen nya kitu ge teh katingali. Naon nampak? Cet. Naon nampak? Kusen. Naon nampak? Panto. Maka dina hal ieu menawi dina kebersatuan urang mungkin aya jalmi-jalmi nu ti para rayun. Tapi oge bahwa kebersatuan ieu teh jelas ditopang ku jalmi-jalmi anu teu katingal. Bahkan upami kurang ditinggal beresna bangunan ieu teh ieu bangunan atuh betulnya itu bangunan masjid bangunan musala sakitu hebatna sakitu mencerangna lempengna naon namina teh masang kusen lempengna masang tihang ieu teh tadina teh beda aya naon pada benang naik keneh tos aya tos teu aya. Artinya bakal wujud hiji hal kebersamaan mungkin ieu teh di antara teh ngaleungitkeun atanapi hasil jerih payah orang-orang kecil. Kitu nya. Bisana beres kieu teh pedah adukan tos dibereskeun. Memeh aduk nepi ka dinya pan aya heula tina adukan biasa dibawa ku ember. Emberna masih kena aya tos teu aya. Emberna teu katingali, benang teu katingali, bahkan sampaikan rek masangkeun kusen oge terkadang menyokot ganjal anu leutik. Eta ganjal anu leutik mampu ngalempengkeun kusen. Berarti luar biasana. Dina kebersatuan teh luar biasa. Ditopang ku jalmi-jalmi nu teu katingali ku urang. Mudah-mudahan sadayana sae anu nampak reng-rengan para panitia saya anu parantos teu araraya nya margi urang kantun neraskeun saya ibu-ibu di dalapurna para pemudana mudah-mudahan sadayana kenging kaberkahan tina pembangunan ieu masjid amin ya rabbal. Jadi berjamaah teh kebersamaan teh bakal numbuhkeun kekuatan numbuhkeun keindahan. Bahkan tekirang-kirang bahwa kebersamaan ieu teh alias berjamaah bakal numbuhkeun harga di hadapan Gusti Allah Subhanahu harga atanapi ganjaran. Nu penting mah asal ngahijina gitulah. Asal ngahijina.
mun urang nuar cau ibu bapak eta teh tararata kabeh cau teh ti luhur ka handap teh nu luhur mah disebutna naon seuhang nu handapan disebutna teh butiti biasana sok akur tara antara sehang jeung butiti hah akur tara gedena akur tara pasti mau akurnya lamun dihargakeun dipisahkeun antara sehang jeung butiti mahal mana ya mahal sehang atuh mungkin butiti mah teh hargana tapi tatkala kurang dijual teh saturuy tong dipisahkeun kata si butiti teh milu kana naon kana turuyan insyaallah mun ku tukang cau dituar ditumpakeun kana ojek kana motor milu eta si butiti teh milu jeung sehang tumpak naon tumpak motor geus tumpak motor dibawa ke mana ka pasar dihargakeun sabaraha mangge saturuyna teh saturuyna 70.000 jeung butitina dibeli ku misalnya ya ku Pak RT atau ku Pak RW gitu nya dibawa ka bumina bawa ku jalmi anu butuh kana eta cau ditumpahkeun kana mobil kabeneran mobilna teh mobil ngarenaheun deui kitu nya mobil empuk gitu sehangna tumpak sarua nu butitin oge tumpak non sababna sabab eta si sehang si butiti teu pernah papisah tina turuyan mohon geus dipisahkeun ieu mah nu sehang unggul tah ieu mah nu palabah tengahna kira-kira butitina rek di bawa dialungkeun dikakebonkeun digemrong laleur nya buruk kahargaan teu bujang-bujang hartosna kebersamaan urang insyaallah ieu teh bakal mawa harga di hadapan Gusti Allah entong-entong di hadapan Gusti Allah di hadapan manusia we nya di hadapan jalmi urang ayakeun maulud nabi nya ayakeun maulid bag misalna teh dibagi berkat nya sarareapan kabagi jalma anu maca deba kabagi teu kabagi anu ngopingkeun kabagi teu kabagi aya sepuh kabagi teu aya budak ieu cicing ngan dilalawang cuman milu kadinya milu dina riungan ari aya mah berkata kabagi teu berarti kabagi sare nu maca Allahumma sholli ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi kabagi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu keur ala Muhammad ala salam ala Muhammad ala salam teu buguh-buguh acan bawasanana kabagi teu insyaallah kabagi bahkan nu teu nurutan oge asalna penting ngagabung berjamaah pasti menang itu nya jadi ternyata tong bujang-bujang ning di hadapan Gusti Allah di hadapan manusia oge pasti bakal kahargaan nemawi ieu mushola Nurul Iman mudah-mudahan sing jadi harga kang urang sadayana sae anu sehang anu pertengahan anu butiti sadayana berharga di hadapan Gusti Allah Subhanahu wa taala malesim goreng kantos nawiskeun kitu nya kantos nawiskeun bari painten diantawis cita-cita urang teh cita-cita warga Sukamulya emut di zaman kabungur painten arurang sadayana nya ngawujudkeun bangunan di Kaler teh asi Ariah teh da sanes milik sim kuring milik sadayana ternyata sampai saat kamari pisan bahwa kebersamaan urang luar biasa masih utuh gitu nya jantan din hal ieu sami-sami tanggal walerna jalmi nu garadu harta tanggal waler karena pendidikan murang kalih ku hartana jalmi nu boga ilmu garaduh tanggal waler kanggo mencerdaskan warga Sukamulya heulanan urang teu kabatur oge warga Sukamulya margi katingal para anu ngawuruknya di Kaler teh sadayana warga-warga urang teu ngundang ti luar alhamdulillah teras jalmi nu gaduh tanaga masih keneh luar biasa ya luar biasa perhatian hoyong ngembangkeun ilmu dengan tenaganya mudah-mudahan hal ieu ge sami di urang di dieu sim kuring teh nawiskeun coba atuh kapayun masuk ngayakeun pangaosan gitu intina pangaosan teh sanes sakadar pangaosan babandung kuping
margi ari pangaosan teh kan macam-macam. Hiji aya pangaosan teh anu sifatna antawis mubalik sareng mustame sapertos kieu. Sanos jalmina seueur ngaratus bahkan ngarebu ari masih keneh tingkatan mubalik sareng mustame mah teu asana peningkatan tinggi gitu. Benten sareng muta'alim sareng mu'allim. Maksudna kieu. Jalmi dina tabligh mah tara mawa buku, tara mawa kitab, tara aya ujian. Moal teu? Cik urang na kieu esok aya nyandak buku tara. Ditulis. Tara. Nyandak kitab esok tara. Engke akhirna diuji henteu. Henteu teh ujian naon-naon. Ditanyakeun ku balikna teh henteu kitu nya. Mun can bisa aya nu langkung luhur tibatan dinya nyata sifatna taklim. Taklim mah mungkin nyandak buku, mungkin nyandak kitab gitu, mungkin nyandak Al-Qur'an. Terus engke aya masa-masana dietes gitu. Dina hartos gaduh kaoyong bahwa si muta'alim nanti nongos teh hoyong bisa. Pani dina tabligh ieu mah bisa heug teu kajeun. Nu penting mah tos kasampaikeun begitu. Bahkan aya langkung mahal. Nu sebatkeun murabbi sareng mutarabbi. Murabbi sareng mutarabbi mah sajabana nyampaikeun teh aya pesan-pesan lain. Lamun naon namina teh tadarusna tos sabaraha juz gitu ditanyakeun. Lamun saumna Senin Kamisna kumaha dilaksanakeun tah henteu. Lamun nerangkeun masalah duha kumaha duhana dipigawe tah henteu. Aya evaluasi. Murabbi sareng mutarabbi mah langkung hebat deui. Tamanawi terciptana pendidikan teh langkung sae umumnya langkung teh kitu. Jadi nawisan sok atuh danu ngawaruruk mah mungkin araraya bosa-bosaha gitu. Bilih kadah simung gering ngiring icik ibung di dieu gitu. Sok cek paripasna erek nerangkeun sapinah kitu nya, erek nerangkeun masalah panjang pondok. Pokona mah teu aya rasa-rasa isin antara pikaku di antara urang kitu nya, terbuka. Itu alangkah sayana. Sim geuring nawisan kareng-rengan anu kakalaler teh. Insyaallah sana mudah-mudahan ieu terrealisasi kitu nya. Beung-beung urang masih kena semangat. Beung-beung masih semangat. Tajanten kebersamaan ieu mudah-mudahan sing berlangsung, sing continue istiqomah. Ulah cek sepuh mah naon namanya teh gebrak teu bilaeu. Berak kelas gitu. Kita diharapkan kebersamaan dia mung sampai di dia. Hoyong teras semangat. Siap sadaya namarkeun nur lima siap. Insyaallah. Jadi antawisna alangger semangatna bilih aya kakirangan sakudak sakedik di antara rengan urang-urang sadaya saling maafkeun. Upami urang sadayana ngupingkeun tentang sakinah, mawaddah, warahmah dina pernikahan eta teh tiasa sekupna sekup langoageun dina jamaah saeureus kieu. Sakinah mawadah warahmah urang dina berkeluarga, dina bertetangga, dina berkelompok gitu. Jadi mudah-mudahan jamaah Nurul Iman tiasa ngawujudkeun samangat teh tetap istiqomah. Amin ya rabbal. Jantan kebersamaan berarti berjamaah. Seueur naon namina teh kasayan anu tiasa digapai ngalangkungan berjamaah. Shallu ala Nabi Muhammad. Sok salawat heula teh. Kita narudutan. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji adfataya jiratal alamin ya uhailal jud
عشاء والدرج عذبة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم نحن جيران من الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عذفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه Shallallahu ala Nabi Muhammad. Salajengna cinta sareng syafaat, cinta na cinta ka Rasulullah, syafaat tangtos urang mereugekeun syafaat junjunan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta teh sanes bogoh unggul. Sabaya cinta teh hartir teh bogoh. Bahkan cek nu ngarora mah cinta teh singkatan teh na licin jeung tapi nyata cinta. Cinta licin tapi nyata. Cek budak ngora eta. Cinta itu tidak bisa dipegang tapi bisa dirasakan. Cenah. Cek ibu mah lain. Cek ibu mah cinta teh murni. Murni itu emas. Emas itu kuning. Kuning itu nah gitu. Kotoran. Jadi cinta itu kotoran. Cek ibu anu jelas kanggo urang bahwa cinta pisan anu bisa naon namina teh urang ngadamel semangat, bisa semangat. Cinta kana naon wae eta nu bakal nimbulkeun semangat. Leres teu? Cinta karena bahwa putra yang soleh semangat dididik. Gitunya. Ya berusaha, semangat berusaha. Semangat berusaha. Cinta murangkali teh hoyong jeujeuh. Hoyong ulah katinggalan pasti aya gemblengan-gemblengan di janten sepuhna. Cinta bahwa Islam hoyong maju pasti siap berkorban, siap namanya teh berjuang. Jadi sama cinta kana naon wae eta nu bakal janten bahan kanggo urang semangat. Begitupun tentang cinta kajungjunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu anu bakal janten bahan bahwa orang siap kanggo ngamajukeun agama. Orang siap untuk menyelamatkan diri di dunia wal akhirah. Janten tentang cinta ka Rasulullah ieu mah parantos ku nabi ku anjeun nya. Ku nabi ku anjeunna parantos didawuhkeun bahwa naon namanya teh cinta ka kami teh coba cinta ka kami, cinta ka Allah simpan cinta nomor hiji. Jadi cinta ka suami mangga, tapi ulah melebihi cinta ka Kanjeng Nabi gitu. Cinta kana harta monggo, tapi ulah cinta saluhureun Kanjeng. Cinta ka anak mangga da kedah. Akan cinta teh atas berdasarkan naon namanya teh pesan-pesan junjunan. Tapi ulah ngaluhuran cintana ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pajanten dina hal ieu oge urang manawi kumpul riung mungpulung dina ieu wengi
atas prakarasa mushola Nurul Iman. Mudah-mudahan ieu teh ngabentukkeun atarpi bentuk wujud kacintaan urang ka junjungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi pan raosna mah wancik kieu teh sare ieu teh nya ngaranna nama mun teu sare pentan begadang gitu ngaranna wancik kieu teh ya menikmati hidup we gitu raosna nama ngobrol ngaler ngidul. Tapi kumarigi aya hiji acara di mana ieu acara teh memperingati Maulid Nabi mieling atas lahirna Kanjeng Nabi Muhammad numbuhkeun ka bungah lah bungah kudu meh Kanjeng Nabi Muhammad lahir ieu teh cikal bakal urang bakal salamet lamun urang cepeng pageuh kana ajaran Kanjeng Nabi urang bingah ku ayana lahirna Rasulullah sekalipun Rasulullah parantos teu aya teras dipieling supados tumbuh rasa cinta urang ka anjeunna lajeng syafaat menawi nu terakhir syafaat teh eta teh pitulung Allah Ta'ala permintaan Kanjeng Nabi Muhammad. Jantan nembutkeun definisi mah syafaat teh su'alul khair minal ghair lil ghair. Pamenta kaalusan tinu sajen keur nu sajen. Nabi Muhammad nama datos kantana ahli surga. Nabi Muhammad nama tos tabih tina azab Gusti Allah tos teu aya. Tos teu aya babendu-babendu nu maha suci. Tos kalintang mulyana junjungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Namun tatkala Nabi Muhammad anjeun ninggal kana nasib-nasib umat mungkin karena taledor waktu di alam duniana, mungkin karena balangah, mungkin karena ngalawan, mungkin karena sangheuk, akibatnya teu tiasa ngaraih karena keselamatan di akhir. Tapi ternyata Rasulullah masih siap memperjuangkan selagi masih kena ayat tanda-tanda nu tiasa ditolong ku Kanjeng Nabi. Nah manawi akhir yaumil kiamah teh akhir yaumil kiamah numutkeun katerangan Kanjeng Rasul ka anjeun bahkan dina kitab Tanwirul Qulub disebatkeun satu saat urang-urang sadayana bakal aya di arah mahsyar di mana arah mahsyar teh tempat di mana jalmi kumpul sadayana. Ya. Ardul mahsyar wa ya ardun bayda kal fiddah. Ahadallahu talil hasyr. Tanah anu warnana sabartos perak. Lempah satungtung tinggal dimulai Nabi Adam paling awal sampai jalmi-jalmi terakhir sadayana kumpul di eta tempat. Kabayang menawi kurang sadayana teu kabayang kumaha bari jubalna jalmi rasa raos rasa teu raos itu seperti yang di dalam dunia artina bakal ngaraoskeun panas bakal ngaraoskeun hareudang bakal ngaraoskeun teu enak sami engke di ditu sabaraha lami tah pengarang kitab Tanwirul Qulub menyebatkan bahwa kumpulna jalmi di dinya teh nyata dina sekitar 40 tahun 40 tahun nyandak dina hadis Rasulullah sanes waktu sanes sakedap mangkaning di arah mahsyar teh beda jeung di alam dunia panas di alam dunia mah panonpoena jauh arah mahsyar mah 70 kali lipat di alam dunia bari panonpoena dideukeutkeun lajeng mun aya di alam dunia aya tatangkalan di ditu mah moal aya mun urang panas masih kena aya hihi datang api AC di ditu mah moal aya di alam dunia masih kena aya tempat bernaung naon teh bumi-bumi saung-saung tenda sareng sajabina di akhirat mah moal aya. Memang aya nu dikecualikeunnya sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh aya 7 golongan manusia anu ku Allah bakal adem, bakal enak, bakal dingin ketika orang lain kepanasan. Eta mah raos di arah mahsyar. Alam mauqif, alam penantian. Namina alam penantian keur nararungku. Urang wae oge mun nuju jajah pasien ke dokter nunggu giliran dipanggil 3 jam can dipanggil-panggil kesel nana luar biasa
komo ieu salami 40 tahun can puguh rek dikumahakeun ieu umat duka rek dikumahakeun sehingga aya jalmi-jalmi anu putus asa putus harapan sampai sasambatna teh Gusti daripada kieu-kieu teuing mah kajian kuring asup kana seueur neraka cenah kitu bakat tingku di arah masyar rasa tersiksa. Nah manawi dan hal ieu didinya pisan bakal lumakuna disebutkeun syafaat tunjunan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari jumlah jalmi-jalmi nu bakal nyepatan mah seueur 3 golongan sareng Kanjeng Nabi nu bakal mere syafaat teh. Hiji para anbiya kitu nya. Nomor kedua para ulama. Nomor katilu para syuhada. Namung sata can tampil nu tilu moal wakakersaeun sata can tampil sebagai musyafi sebagai ahli mapadan syafaat nyata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sabat syafaat teh syafaatul uzma. Rupi-rupi pertolongan Kanjeng Nabi dina Tanwirul Qulub disebutkeun hiji di antawisna teh li irohatin nasi min qarabil mauqif mukhtasatun bihi. Jek bahasa urang nama nyetop tina ewuh pakewuh. Namawi sok aya bahasa urang nuhunkeun syafaat dina nuju sholawat kitu nya. Sabartos ya Rasulullah ji'na li ziyarah qasidina nartaji minka syafaah inda rabbil alamina. Ya Rasulullah ji'na ya Rasul ji'na dongkap adi sadaya li ziarah qasidina maksud kanggo ziarah ka Gusti ka salira nartaji minka syafaah abdi sadaya ngaharepkeun kenging pertolongan kenging syafaat janten aya syafaat anu teu tiasa kuno sanes nyata nyetop ewuh pakewuhna jalmi tatkala jalmi di arah masyar nya itu teh anu tiasa nyetop kana ewuh pakewuh iwati jungjunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam janten jalmi pada nanya pada milari cara nembe 900 nalami 900 jalmi pakewuh lapar mahnya lapar namun teh anu maot sabab maot teu dibuktikan di akhirat mun ngakor di alam dunia wungkul tah nembe didinya jalmi-jalmi teringat oh kapan urang teh boga bapaning saluruh jalma alam dunia Adam namina nembe silih tanya di mana ayana bendera Adam di mana ayana Adam urang tareang ku sararea legedeut sararea nyampeurkeun ka Nabi Adam rupat sakabeh jalma murunaka Nabi Adam meta tulung jeung syafaat Nabi Adam teh ngadawuheueuh karunya teuing boro-boro nyafaatan kau lagi eger susah tuh sugan ka Nabi Nuh. Jadi jalmi-jalmi sabarantosna tersiksa perasaanna teh. Aya kesang nu nebikeun kana mumuncanganana. Sapale jalmi karena dosa-dosana kesang sampai tuurna. Aya nu leuwih dahsyat deui sampai cangkingna. Bahkan aya nu sampai hampir kana dadana. Bahkan anu renang dina kesangna sorangan. Jalmi teh Sita Aisyah pernah teu maros keur masa kitu bakal emut kanu sajejen moal dina 3 tempat moal mauqif sirat sareng mizan jalmi moal emut ka sasaha eta oge di mauqif saparosna panjang lalakon 40 tahun nembe emut bahwa urang boga bapa nu jenengan Adam alaihissalam. Ti Nabi Adam ditunjukkeun ka Nabi Nuh. Umat-umat ngabring sadayana ka Nabi Nuh. Nabi Nuh anjeunna sasanggam boro-boro kaula nyapaatan. Kaula boga kariweuh, boga kasusah, kaula ge boga dosa kana Maha Suci. Tunjukkeun ka Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ka Nabi Musa. Dan Nabi Musa sampai ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi saur Kanjeng Nabi
teuing ka dieu keun bagian kami kadebruk Rasulullah sujud ke Allah Subhanahu wa taala. Nembe Kanjeng Rasul dipaparenan widi kanggo nyafaatan nu janten umat. Janten nyetop tina pakewuh teh teu aya kajaba iwati saha Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Margi sebatan teh mukhtassatun bihi, syafaat ieu mungkul tiasa dilaksanakeun ku Kanjeng Nabi. Nu kadua asy-syafa'atu fi dakhali qaumin al-jannati bighairi hisab. Aya kelompok jalmi-jalmi tukang ari ibadah ka Gusti Allah. Hampir dosana dilenyapkeun. Tiasa masuk surga tanpa hisab, tanpa perhitungan, tanpa proses verbal. Tapi eta ge mah tiasa kitu bae. Mun teu direkomendasi ku saha? Ku Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Cek Nabi Muhammad, "Ayo kami sebagai saksina. Dosa-dosa anjeun dihampura sabab anjeun mati dalam perjuangan. Sabab anjeun benar dina radagang memperjuangkan agama." Nah, nembe tos kaing rekomendasi ti Kanjeng Nabi lebet ka surga tanpa hisaban. Ieu ge sami mukhtassatun bihi, wungkul syafaat eta tertentu ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asalisah asy-syafa'atu fi man istaqa an-nar alai dukhula. Nu katilu syafaat teh nyaeta ngagagalkeun umat anu kudu asup heula kana neraka. Ieu jalmi teh getol ibadahna mah tapi aya dosa-dosa nu can namanya teh can dihampura. Wayahna kedah di laundry heula ka mana? Mungkin ka jahim kitu nya, mungkin ka jahanam, mungkin ka ma'wa, mungkin ka hutomah, kedah dicuci nana teh. Tapi ternyata kecintaan ke Kanjeng Nabi luar biasa. Aya kawat, aya kabel, aya bola nu nganteng antawis pribadi sareng Kanjeng Rasul. Kecintaan luar biasa sehingga mampu ngaleungitkeun dosa-dosa nu kedah asup ka mana? Kana aseuneun neraka. Nu tadi narek diponis heula lebet kana aseuneun neraka. Akhirna eta jalmi teu tulus. Eta ge sami disyafaatan ku saha? Ku Kanjeng Nabi. Mung ieu mah teu unggul Kanjeng Nabi. Biasa saurna teh ku nabi lain, bahkan aku malaikat, bahkan aku jalmi biasa. Urang ibu bapak sadayana gaduh berangkali ya solehna luar biasa ya. Mungkin kesolehana teh lah teu kaukur sampai eta pribadi si murang kalih mampu nyapaatan kanu janten sepuhna biasa janten kitu nya. Jadi dina hal ieu syafaat sanes munti Kanjeng Nabi Muhammad unggul, tapi saur Kanjeng Nabi ya para nabi, ya para ulama, ya para syuhada. Ketika kita memiliki anak sebagai ulama, ketika kita memiliki anak sebagai syuhada, orang yang mati syahid, orang yang berjuang di jalan Allah, mudah-mudahan nyafaatan ka urang sadayana. Amin ya rabbal. Opat nuka tilu kaopat. Ar-rabi'ah fi man dakhala nar minal muwahhidin ayyahruja minha yashtariku fiha al-anbiya wal malaika wal mu'minun. Nu kaopat bentuk syafaat teh aya jalmi kokojayan dina neraka tos taunan margi dosana salabut sirah hampir teu aya kasayan pribadina, cuman tersirat dina manahna aya kalimah la ilaha illallah. Ketika dia wafat itu kalimat la ilaha illallah antara kalimat tauhid terselip dina batinna. Dosana masuur namun aya kalimat tauhid dina hatena. Satu saat Rasulullah akan datang. Syafaat Kanjeng Rasul beraksi. Bahkan sanes sakadar syafaat Kanjeng Nabi Muhammad unggul termasuk para nabi, para malaikat, orang-orang mukmin pun tiasa nulungan gitunya. Mungkin orang mukmin jadi saksi, tah itu bener jalan ieu teh kami jadi saksina waktu bade ngalepaskeun ruh sanajanya loba dosana, tapi anjeunna termasuk jalmi anu nana teh muwahhid, ahli tauhid, dan hartos ngaesakeun Allah Subhanahu wa taala. Satu saat awal akhir bakal dijahit dina seuneu neraka gitunya. Margi ari orang-orang kafir mah
non muslim nulain agamana Islam mati dalam keadaan kafir di nerakana langgeng abadil abadi langgeng salilana. No kalima fi ziyadatir darajat fil jannah. Bentuk syafaat Rasul adalah tambah-tambah tingkatan di surga gitu. Tentang surga Allah tingkat-tingkat eta jalmi teh tos masuk kana tingkatan 1 gitu. Tingkatan 1 tingkatan terendah misalnya teh. Ternyata ya bentuk kecintaan ka Kanjeng Nabi. Bentuk perjuangan di mana neraskeun perjuangan Rasulullah. Aya bola anu nganteng teh eta jalmi ka Rasulullah sehingga ngahak kana syafaat mantenna diangkat ku Kanjeng Rasul. Pindah anjeun tina kelas 1 kana kelas 2. Kelas nu langkung tinggi, langkung hebat. Terakhir aya nu sebutkeun tahfiful adab amman istahaqqa al-khuluda wa hiya mutasaddun bihi. Aya jalmi anu diringankeun azabna. Janten dina seueur nerakanana teh temperaturna tinggi sumping Kanjeng Rasul teu tiasa kuno sanes. Sumping Kanjeng Rasul, wahai malaikat Zabaniyah, jalma ieu termasuk umat kami. Wayahna kurangan temperaturna, ulah panas deui dikurangan gitu. Pamanawi teh bentuk syafaat ti junjungan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang-urang sadayana kaangkeun sabagai umat Kanjeng Rasul ulah bade ngandalkeun amal urang di hadapan Allah. Urang ngandalkeun karena rahmat Allah sareng syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sepuh, para nom manawi sakeun dugikeun tangtos seueur kakirangan sareng kalepatan hapunten anu kasuhun kanggo doana mangga kuno terakhir manawi kasuhun. Sakitu anu kapihatur kirang sareng langkung hapunten. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.